bab unsur manusia teh adalah opat hiji ardun dua narun tilu hawa opat maun nu mantak eta teh kos kitu teh pake nambaan manusia aya jelema gering aya nu kudu ditambahanna ku taneuh sebab dijieuna tina taneuh kos kumaha tah di mana-mana aya jelema anu diseureud ku tawon yang tawon tak eta teh ulah dibawa ka dokter kos kitu mah bawa kanu nyahueun bawa ka sawah nyokot lempung set lempungan siat beres siat. Ulah ka dokter kos kitu mah emang kumaha lempung naon sebabna sebab Bismillahirrahmanirrahim jadi lain ngeunaheun jadi rasul teh nu matak sebagai penerus rasul ulama ngaranna warasatul anbiya lain dakwah haju meuli Fortuner dakwah teh haju meuli Innova eta deuleu tah urang mah can nyorang di Ciduhan Kangjeng Nabi mah di Ciduhan urang mah can nyorang di Halangan Kangjeng Nabi mah di Halangan urang mah can nyorang dicaci maki Kangjeng Nabi mah unggar menit unggal jam unggal poe dicaci maki Kangjeng Nabi mah terus-terusan dianiaya mimiti dicaci dimaki diciduhan dijaga di halangan eta dakwahna Kangjeng Nabi urang mah kuari sebagai ulama warasatul anbiya kakarak dia ngomong lah budak si ustad kakarak jadi ustad dua poe bae geus kejem jasa ngomong beuh di musola sadaek-daek bae aja bae kadang ku ustadna peremenya orang emang aduh tuh ngomong tuh ngararenan perepenya oh itu emang masyarakat nah yang pere sarua oh guys bagus lah perepanya orang jeblon kabehan ustadna kos gitu atau masyarakat lagi emang umum ngaji iya atau pereng guys Masya Allah dakwah urang mah tak kos gitu tah di samping dakwah Kangjeng Nabi dicaci dibaki diciduhan di halangan dianiaya Kangjeng Nabi teh dari di imah tangga teh hese jang dahar aya dahar korma hiji doang sore macan boga aya dahar sore isuk macan aya Masya Allah tapi eta kapan sauyunan Siti Khadijah mah ngabantuan jasa kana dakwah Kangjeng Nabi kebelah dieuna Siti Aisyah pohara jasa ngabantuan dakwah ka Kangjeng Nabi datang ka milu perang pan Siti Aisyah mah sebagai palang merah jeung istri-istri nu lain jadi berarti memberikan support anu luar biasa ka Kangjeng Nabi nu mantak berhasil hakikat mati Allah tapi lingkungan rumah tangga Kangjeng Nabi ngahayukeun kana dakwahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang lain ka mana ngaji di mana di musola itu tuh sabar urang ngaji nah aya 20-an cek pemajikan ka emang ieu di paraban kukul bae anak ngaji berkat tilok meunang naon tilok meunang atuh pikiran anak gede ka hulu kamari mah kopehna nomor genep ku 12 ban sia atuh kos kitu atuh ieu pancen sia ngadukung bae atuh ieu dahar pikiran deuleu tuh batur mah jadi kiai teh geus boga sekupi dapurna geus rapi tuh ai kakak kos kitu aja tuh kudu-kudu mah ngojek kak aduh Gusti Allah mulai nyana geus balik geus teu nyaman geus balik teu nyaman balik ngaji teh mun balik ngaji teh pan aya nu nyaman mah pamajikan datang ka urang tos ngaji Kak capek meureunnya hayang nginum naon pan ngeunaheun ku sakitu bae ge tah diuklah Kak istirahat ngeunaheun bawa kepikiran naon tenang ieu mah pan pamajikan urang balik di mana sih ieu pamajikan di kamar eueuh di dieu ka mana si budak masyaallah kadanan ku ngabagiakeun mah aya datang teh karek datang Kak molor habak lah di mana bae angkulang itu lah pemikiran budak pemikiran pemajikan kalaparan kalanti ya bantengeun henteu senep kana jantung senep dah asana kudu dioperasi jantung ya Teta tesauyuna numantak santri mah kawina sing hadep ulah pilih
ulah pilih lantaran ieu perjuangan luar biasa. Hiji pilih nu galis, dua nu pinter, tilu nu sugih. Geus teu meunang eta ulah kawin. Jomblo bisa sia. Ese. Anu ngahayukeun anu Noel ka, lain boga mingguan di musola itu teh. Pan atuh kakak tenang-tenang bae. Sararangeuk lah ieu bangun deuk hujan. Nah, hujan sakitu bae ge, Kak. Berjuang, Kak. Sugan bae kakak nu berjuang ku lagi di akhirat kabeleteran. Ya baju ya pakai ya tah. Tah baju tah sorbana tah bajuna tah. Geus geura ka ditu tah. Pan bodoh eta pamajikan hebat jasa tah. Hebat di lain, Kak. Kunaon emang henteu ngaji? Hujan oh mending ulah lah. Yang konon gitu, tariris Kak lah. Bloon tah pamajikan tah. Lamun aya pamajikan kosit candung. Aduh. Kurang memberikan sepupot ieu. Jadi urang sing hade itu dakwah neangan nu sapagodos. Neangan nu sauyunan, urang sok diomong-omong teh pan di Bandung mah kacai jadi saleuwi, ka darat jadi salogak. Neng dibawa ku salaki kaliang cocopet ge, neng kudu milu bae. Oh, budak liang cocopet mah leutik. Tapi kudu milu bae. Eta teh hartina sauyunan ulah aya kieu kitu, perjuangan salaki teh perhatikeun ku pamajikan, abeh agama lancar. Ngeunaheun lamun sauyunan mah. Mantap, kudu sakupu. Santri kawin ka santri deui. Ulah santri kawin ka dokter anda. Santri kawin ye pikiayeun ka karyawati, egle. Atuh. Teu bareres sama kos itu. Nu ieu berjuang dunia, nu ieu berjuang akhirat nina. Berkesinambungan. Masya Allah. Oh, ada rese. Iya, Kangjeng Nabi teh mimiti diomongkeun ku urang Mekah. Kabeh sa Mekah ngomongkeun Kangjeng Nabi. Ku keheul-keheulna ka Kangjeng Nabi dicaci maki di hareupeun Kangjeng Nabi. Tetap tegar Kangjeng Nabi. Saenggeus dicaci maki teu cukup sakitu urang Mekah nyiduhan ka Kangjeng Nabi, ngareuhakan ka Kangjeng Nabi. Teu cukup sakitu dihadang Kangjeng Nabi dalam rangka dakwahna. Tatap bae Kangjeng Nabi mah dakwah bae. Masyaallah. Iyalah hasil dakwah Kangjeng Nabi, dilanjutkan ku para sahabat, dilanjutkan ku para wali-wali Allah. Datanglah ke bumi pertiwi Indonesia, timbul para wali-wali. Nu terkenal di urang adalah Wali Sanga Cul ka Banten, putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah, ialah Syekh Maulana Hasanuddin. Tak ieu urang kabehan tah hasil dakwah maranehanana babad Banten. Ya Allah ya Rabbi, mantak Syekh Maulana Hasanuddin lempang ka dieu teh ka Kronjo, lempang terus ka Maung, baheula teh nya tah teh Maulana Hasanuddin teh ngan datang ka Maung doang. Tadina di kasempatan tah dihalangan. Weh, ulah ka ditu ge. Ulah ka ditu cenah. Di ditu mah aya lukah kobok. Jadi kan kamu mantak coba ge anu kadatangan kalengkahan ku Syekh Maulana Hasanuddin lisan Quran. Urang mun ngadenge urang Koronjo tukang sapedahna ge tukang becana bae ge masyaallah pase sungutna. Urang ka dieu tuh ka Kampung Gunung, ka Maung, nu teu belajar ngaji na ge teu bisa. Teu pagon nu teu ngaji mah. Ngan mun ngaji tereh. Lisanna teh tereh. Mata kula pernah nanya ka almarhum Bapan beda amat lisan urang Maung, Kampung Gunung, kadinya teh terus ke Kronjo, Kresek. Teh lamun urang ngomong teh jangan ngadengkeun ngaji Quran kok pase oh Maulana Hasanuddin baheula ngalalakonna tepi kadinya. Terus balik deui. Oh henteu ka dieu teh ka Pasar Kemis. Henteu cenah ka Pasar Kemis mah. Aduh, ya. Ngan hajuna turunan Maulana Hasanuddin lain cicing di Mauk, cicingna di Pasar Kemis. Menangan mana coba sih ayo. Ya Allah ya Rabbi nya beda tah berarti lain lalagaan eta teh babad Banten teh ta ieu teh urang berkahna mantak saha nu teu terpanggil ka Banten saha nu teu terpanggil ka Banten kabeh ge asana di urang mah
asal tak yuk orang ke Banten orang mantap barokahna asal panen orang ke Banten yuk ke Banten terus naon bae gen naon orang hasil maksud orang ke Banten heula orang ke Mekah orang ke Banten heula dek umroh orang ke Banten heula yuk kabelah dieu nama pohoan berkahna orang meuli sawo ke Banten yuk meuli emping yuk berkah pindah ka sawo kuari mah urang teh hayang ketenangan sebab Syekh Maulana Hasanuddin masuk nenangkeun manusia tentrem urang di deket Syekh Maulana Hasanuddin tentrem urang di deket Syekh Maulana Yusuf mah tentrem di penerus-penerusnya aya bae jalan keluarna adem sagala rupa aya jalan keluarna bae hayang kawin bebeja teu kebel kawin hayang maju usaha bebeja teu kebel baraju usaha ieu hayang nyandung teu kebel acak-acakan tah eta teh bisa mecahkeun melalui batin doa tenang urang ka Banten ka kiaina urang geus teu tenang bari urang ka Banten di Banten lagi geus teu tenang zarah encan naon encan plok 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 sodakonna mang plok 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 aing jarah encan naon encan ribet da aing mah kos ieu plok 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 geus beres urang menta ieu atuh sian ieu plok 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 aju budakna puyeng mana aya ketenangan urang jarah ka dinya encan naon encan nu buru-buru di tukang geus aya deui ieu si jarah kumaha jadi kuari mah zarah ka kiai geus teu tenang sebab dibere proposal kreditan jarah ka kiai teh diajak kampanye ku kiaina tinggal muridna mah moal jarah aing mah ka guru aing kunaon kampanye gongkar sial ta guru aing bloon ta guru tuh ka kiaina ka guruna sial-sialan tolol teh murid ya tumpungan ki guruna nu bloon atuh teh nu tolol jeung nu bloon bae burung tah geus teu tenang geus teu nyaman wari hayang nyaman ka kuburan di kuburan geus teu nyaman acak-acakan Banten urang ieu teh karuhun urang ieu teh penyejuk jeung penenang urang ternyata begitu urang ka Banten teu nyaman berarti urang Banten teh geus teu kahieman ku batin Syekh Maulana Hasanuddin pakia-kia Syekh Maulana Hasanuddin mah ieu makrifat ka Gusti Allah manusia sekitarna makrifatna adalah kasultan makrifatna ka dunia makrifatna ka jabatan pakia-kia akhirna ieu Syekh Maulana Hasanuddin teh jadi jembatan jangangan dunia urang nu datang ka dinya pek bae teh urusannya tapi urang nu datang ka dinya teu nyaman ribut sidang-sidangan hanya urusan kotak bere habak sering hiji kotak urusan kotak doang ya Allah ya Rabbi nah iyalah Banten urang Maulana Hasanuddin Nasri bae emang maot Syekh Maulana Hasanuddin henteu wali mah nu mantak burul-burulan ti mamana ge teh teu maot ja kuburan anu aya di deukeut imah urang mah henteu burul-burulan di titah jarah ge anakna jarah tuh hayang anakna bae teh hayang jarah komo batur berarti lain ahli Allah itu mah jelas ahli Allah maot atuh henteu ningalikeun nya ka anak incudu teh budak ribut kotak cepna lain hayu ngaji keuna nyaho ka Gusti Allah ka budak dideleutkeun ku Shahibul Makbar masyaallah tuh sia nu daratang ti berbagai daerah Jawa Timur Jawa Tengah geus puguh urang Banten Tangerang Bogor kabeh daratang ieu teh hayang nyaho ka Allah Aisyah sakelilingna ieu pohoan ka Allah endahan perbut ih ieu ngomong Syekh Maulana Hasanuddin minimal Hasanuddin aya di dinya ngomong eta ya nah ieulah berkat perjuangan para wali baheulana Kangjeng Nabi na kos kitu nah ieulah penerus para nabi disebut ulama kudu teger kudu kuat mun aya nu ngomongkeun ulah diambil hati introspeksi aya nu ngomongkeun teh namun aya nu nyaci maki introspeksi tapi terus berjuang mah boh di jero imah tangga di luar terus perjuangan teh ulah eureun maju agama ieu mah asal aya nu ngomong ngeureunang soalna geus lah puyeng mah ieu kumaha pondok pesantren kieu bae mah jangan teu baju santri sapirangan aya 30 20 30 20
maju padahal maju mal lain loba jeung saeutikna jelema nu ngarasakeun kana kanikmatan ilmuna kahieu manana sejukna jang naon kuantitas loba ge aya acak-acakan mah tapi nyana kadorong-dorong pondok pesantren Kosim mah teu maju ieu di yayasan ieu proposal tinggal tanda tangan dong ayo ka dituna mantep sia iya tuh penggurannya iya mah pondok pesantren kuliah deui gampang dimodalkan ku aing sia atuh kuliah teh ulah ngomong nanaon di Indonesia mah gampang sekali dua kali sia jadi DRS aing tanggung jawab aing dihareup babari atuh kula bae boga babaturan nu tadi sagulung sagalang di pondok pesantren kuari boga DRS kabeh gosok ditanya itu boga DRS boga ngomong gampang pokok itu mah ci atuh sia nanaon eta kabita kudu kos kitu mandeg di dieu perjuangan ya Allah ya Rabbi kadanan cara wali mah berjuang di dieu geus kajian masjid indit wali berjuang deui di daerah-daerah anu tarahal hayuh kana nyahuan ka Gusti Allah 1 2 3 4 kajian mushola titipkeun indit kadanan ku kitu tah mantap urang teh kudu neuleu berkeberhasilan agama teh di mana ieu teh apakah ku kieu kos aing apakah kos batur ieu dia berhasil teh wali sangat teh kumaha teh wali sangat teh diteruskeun ku para wali-wali kok berhasil hebat ieu ku modal kos kieu berhasil apa henteu jadu kos kitu mah sakadar meuli motor meuli mobil meuli dapur doang berhasil apa henteu murid ambalaya ribuan tapi pan mana muridna ge salat subuh ge henteu ditanya pan siapa sholat subuh guru nage tilok ya Allah ya karim masya Allah Ndeye perjuangan Islam nah kangjeng Nabi dakwah terus kumata kaumna iya wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq begitu kangjeng Nabi dakwah nyingsieunan sakumaha kamari bakal diturunan azab di mana teu percaya ka Gusti Allah teu percaya ka dirina bahwa dirina diangkat sebagai rasul taeta teh terus bae kaum tenang tangan mat lah siksa-siksa segala guludug segala geledeg segala batu, segala tsunami, hayu atuh ulah loba omong, datangkeun coba ka di batu-batu atuh coba aing hayang nyaho hayang nya kasaksian ku aing. Pohara jasa tah. Jadi wa kadzdzaba bihi ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad atawa di dieu mah ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim qaumuka kaum anjeun Muhammad padahal Al-Qur'an teh Allah aku bener. Anjeun teh dakwah diangkat jadi rasul ku kaula cek Gusti Allah dibere mukjizat Al-Qur'an sampaikeun eta Al-Qur'an begitu disampaikeun instruksi-instruksi Gusti Allah melalui Al-Qur'an tapi kaum Mekah teh khususna nah ieu ngabohongkeun ka Al-Qur'anul teu percayaeun ka Al-Qur'an mantak ulah kaget lamun di Denmark mencaci maki Kangjeng Nabi baheula ge geus di Amerika mencaci maki Kangjeng Nabi baheula ge yang geus ulah kaget ulah kamari samemeh dicaci maki Kangjeng Nabi emang nu terjadi kumaha kitu tah tentara Amerika teh keur aya di Irak Quran teh Quran dibeli ku jana dicokotan ku nyana ditenden di hareupeun kam Amerika diliek-liek ku tentara Amerika sanggeus diliek-liek diciduhan tentara ku tentara Amerika teh sanggeus diciduhan dirobek-robek Al-Qur'anul Karim lain Kangjeng Nabi na kakarak Kangjeng Nabi na tahun ieu ku waktu keur perang Amerika jeung Irak Quran teh seperti eta emang kumaha kitu teh diberitakeun bae ka dia lantaran negara urang mah negara Emrik jadi informasi kitu teh beusi memanas henteu kukulah disampaikan ku ari lain rek memanas supaya nyaho penghinaan orang Yahudi orang Nasrani terhadap Al-Qur'anul Karim seperti eta kaget urang henteu nah atuh turunan baheula turunan Abu Jahal dia tuh terus beranak beranak turunan Kangjeng Nabi habaib atuh loba
anu turunan ilmuna ulama ngajabreg sadunya atuh turunan Abu Jahal ge loba teu kudu di Amerika di Cikupa ge aya hehehe samarupna kumaha turunan Abu Jahal teh di Cikupa aya di Pasir Gadung aya di Sepatan aya asar kami bawah anak buah Abu Jahal doang ih sabarudak kumaha kitu masyaallah loba wa kadzdzaba bihi qaumuka ngabohongkeun ka Al-Qur'an kaum anjeun Muhammad ngabohongkeun tah di kam-kam Amerika teh diliekan disoek-soek diciduhan bahkan diisigan Al-Qur'anul Karim disaksian ku orang Irak gementak orang Irak mah moal mundur sajeungkal-jeungkal acan moal mundur pokoknya diperjuangkan sebab kadeuna ku mata sorangan penghinaan terhadap Al-Qur'anul Karim ngahina Al-Quran, ngahina kanjeng Nabi, ngahina Allah. Urang nu memperjuangkeunana paeh syahid berarti. Ye atulah hese-hese. Ya Allah ya Rabbi, tak di Irak tembak ceger, seri orang Irak. Alhamdulillah telah ke surga duluan. Di urang mah ya perjuanganana ribut, limbah, tembak, ceri katuh. Sebab keluarga nya aduh budak memperjuangkan kos kitu modar. Naraka sana teh budak keluargana ge geus boga pikir neraka sana. Ai di Irak mah tugas kadeuna takos kitu. Ya Allah ya Rabbi. Namun urang kitu mun ka internet tet emang kieu osok ngomong doang mah. Bakal aya. Ya karim. Nah, ieu penghinaan ulah kaget jabah lagi ieu wa kadzdzaba bihi qaumuka. Ngabohongkeun ka Al-Qur'an kaum anjeun Muhammad. Berarti nggak bohong kita teh sembarangan nang tangan ke Al-Quran teh. Kumaha teh sikap Kangjeng? Padahal mah Al-Quran teh wahwal hak ti Gusti Allah. Nyana ge hirup nang Gusti Allah. Wari diatur ku Gusti Allah tapi nggak bohongkeun ke aturan Gusti Allah. Gol. Omongkeun ku anjeun Muhammad lastu alaikum biwakil. Urusan kula dakwah, urusan kula perintah ti Gusti Allah sebab kula mah diangkat jadi rasul titah nyampekeun tabligh ngaranna. Urusan anjeun soal percaya jeung teu percaya eta mah urusan anjeun nu boga kakawasaan mah Gusti Allah. Jadi kuring mah ayeuna mah ditangtangan ku anjeun tentang Al-Qur'an, dibohong-bohong tentang Al-Qur'an, maneh nambayan ka kaula. Bahwa mun bener Al-Quran teh ti Gusti Allah anjeun ngomong siksa sok datangkeun siksa bejakeun Muhammad lastu alaikum biwakil kaula mah teu aya nanaon teh diwakilkeun ka aranjeun titah nyiksa araranjeun kula mah dititah ge dakwah henteu titah nyiksa ju lamun kaula boga kakawasaan diwakilan Pak Ujaziakum anu haju kuring teh ngabalas ajaran tuluy tetep mandeg nyeun huru hara ngaranna cek Kanjeng Nabi. Lamun kula dititah dakwah ku Gusti Allah titah nyampekeun ka aranjeun bahwa pangeran teh allazi khalaqas samawati wal ard nyampekeun bahwa kula teh utusan Gusti haju aranjeun kuari teu percaya ka Al-Qur'an teu percaya ka kaula berarti teu percaya ka Gusti Allah lain urusan kula tah mah. Kula teh diwakilan titah nyiksa anjeun lamun kula sebagai rasul titah dakwah mun teu percaya ku kula disiksa atuh lain deuk nyieun katentreman jeung kangeunaan ngaranna teh meudeuh adu kajajaten kakuatan lain naon atuh tugas kula mah innama ana munzir tugas kula kuring mangan sakadar nyingsieun bahwa di akhirat teh aya neraka. Di mana-mana jelema teu iman ka Allah neraka, di mana jelema teu iman ka kaula neraka, di mana-mana jelema teu percaya ka Al-Qur'an neraka, di mana-mana jelema teu ngalaksanakeun kana undang-undang jeung aturan Allah neraka. Innama anak mundir kuring mangan sakadar mere penjelasan nyingsieunan di akhirat aya neraka sakitu. Adapun amrukum ilallah urusan aranjeun mah diserahkeun ka Gusti Allah. Nah iya ayat hadza qoblal amri bil qital ayat ieu memeh diinstruksikan perang Kangjeng Nabi kitu heula sadar Kangjeng Nabi lain nyieun huru hara mentak urang sebagai kiai sebagai ustad di mana dakwah ka urang lembur yang serikeun urang haju ulang ngaluarkeun jajaten
Atuh tah mah nyieun huru-hara tah kiai. Ieu teh budak nang tangan aing. Cek jana mah aing teu pernah belajar besi meureun. Aing di Jakarta teh kebel. Dagang kantong aing. Sudah teh belajar. Je, teu nyahoun meureun. Aing teh di Bogor teh kebel. Dagang salak. Siapa nang tangan ka aing goblok haju bae. Ayo nu ngomong naon tadi hai ka dieu gelut jeung mama. Pantet aja ore mama manya gelut mama. Eta kiai teu beres lain kitu dakwah. Ketika diomongkeun keun aya batur nu ngabantu ari ulah. Antepkeun geus sadaek nanya kege eureun sorangan. Antepkeun ngarembet kana sejen ieun komplotan kajeun antepkeun bae ulah. Nu mantak kitu ge teh bodoh can ngarti teh ku Allah can dibere ngarti. Ieu ku bodona urang Mekah didakwahan ku Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng sebagai utusan Allah dibere mukjizat Al-Qur'anul Karim. Ai ku Allah teh dibukakeun hatena mah bodoh bae terus malah ngalawan ka Kangjeng merangan ka Kangjeng Nabi. Atuh urang ieu dakwah ka masyarakat. Pan urang ngomong teh engke di masyarakat aya nu alhamdulillah jadi terbuka ya hate. Aya nu lain kitu, lah ngomong doang teh kiai, aya nu kitu doang. Lah geus ulah dipanggil deui, tampilin ku aing kiai eta aya nu kitu. Kahalangan aing ngadu kotok teu meunang ngadu gapleh teu meunang. Boloon jasa. Lain nyanana nu menghindar kiaina nu deuk dianiaya pan belum. Atuh aing endek terus bae ulah ngadengekeun kiai. Ieu mah ngadengekeun ongkoh, nyaci maki ongkoh ka kiai. Aju kiai heran gitu. Lantaran kiai mah emang caci maki. Emang carekaneun kiai mah. Kiai mah kabeh carekaneun. Ketika kiai nyaritakeun kredit haram nu sok ngredit mah ulah didengekeun. Kiai kos kitu ieu mah maju negara. Geus. Aju urang marah tuh. Oh can datang berarti. Antep. Aju kiai keneh nu ngomong, Kiai Golkar. Ulah sok ngundang kiai kos kitu atuh. Mal maju ieu negara urang teh apan keur berkembang kuari tinggal buahan doang. Ngadengikeun nu kos karari itu eta Kiai Golkar. Antepkeun nya keuna mau bendera Golkar ke di akhirat di mahsyar. Babawa jeung Presiden Soeharto lolos. Kami mah jandek neangan ge bendera Al-Qur'anul Karim nu lapada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah je atuh aing mah bendera eta di akhirat. Nyanang ke di akhirat dengan bendera Golkar ka malaikat. Malaikat mana bendera Golkar? Dia acung-acung. Ji, terus teu make Al-Qur'an. Yoh, jeung aing geus ngaji kita beleutik datang ka kita gede teu manggih. Masalah kos kitu. Bohong tah mah. Ji atuh ka ajeung sia meuli kitabna di mana di majalah meureun sia mah. Tuh, antepkeun ulah marah, ulah. Geus bae. Tukang ngadu kotok. Nah, ulah kiai eta. Eta mah sok ngebrihan ngadu kotok bae resep aing mah. Tungtungna mah kotok aing tajihna geus sarekeut jasa. Tadi adu-adukeun jantur bae ku aing. Guys, ulah diomongkeun. Terus bae kiai mah diomongkeun kabeh. Sebab lamun kiai teu diomongkeun eta mah kiai blon. Kiai mah maning kiai anu emang kunaon akur bajang urang anu mah ngadu kapleh osok catur osok nonton TV osok mendingan eta bae kege di akhirat ka neraka bareng jeung urang. Sia teh kiai mah kudu beda tuh sebab batur mah keur urusanna dunia kiai mah akhirat. Batur bakeur poho ka Allah kiai mah kudu inget ka Allah. Atuh ulah sarwana. Atuh saha anu neuk nepakan jelema lamun sarwana. Keur kaditu kabehan ka dieu kabehan saha nu nepakan atuh. Ya Allah ya Rabbi tah kiai teh sing tegerna kos kitu. Dah cenah kiai kos kitu mah angel kaboga duit. Ya atuh emang teu maksud duit ieu aing mah komo leutik mah. Yeuy parang sana. Cak masyarakat nu beres. Tah eta kos kitu. Diomongkeun Kangjeng Nabi, dibohongkeun Kangjeng Nabi, tangtangan Kangjeng Nabi, bejakeun Muhammad, qul lastu alaikum biwakil. Kaula mah teu jadi wawakil, kita ngadatangkeun siksa kitu. Jangan nantangan siksa, atuh kula mah teu dibere wewenang ngadatangkeun siksa. Kemudian lamun kaula dibere siksa atuh engkena males siksa, atuh naonan lain kabeh beres umat. Beresan ieu umat teh. Anu mantak kiai teh pangangon ngaranna.
ngangon bebek ieu bebek teh ka ditu det make pangitik dikadiekeun aya bae anu geus teu bisa leumpang cekel beheungna dikieukeun tuh tukang bebek makan kos gitu ka ditu geus wedahareun ka dieu wedahareun aya pare batur ka kadinya tah blon eta di rawa kidang eta kos kadar itu ribut betungtung nama pangangon bebek jeung nu boga sawah tah eta ngangona salah kunaon dikadijakeun atuh ya Allah anu batak diangun ge ka dieu ulah mapal berarti papalkeun ngahaja nu mantak aya pamarentah ge supaya ulah mapal berarti pamarentah nu mapal atuh pager makan tanah aman tah mah kos kitu mangaran pagerna hirup beureun temennya nayla kullastu alaikum biwakil bedakeun urusan anjeun bedakeun serahkeun ka Gusti Allah likulli naba'im mustaqarr wa sawfa ta'lamun bedakeun Muhammad likulli naba'in setiap berita mustaqarrun aya nggon tetep aya aya waktu anu terjadina berita nanaon ge da di hiji waktu apan urang teh moal kakurung ku lain waktu kakurung ku waktu urang teh kabehan ge hiji ku tempat kadua ku waktu cek dina ilmu makulat mah nu mantak salolongkrang ngeunjang urang mah tu wajib ayana lamun urang hayang hirup di mana-mana lolongkrang segede urang dipuatkeun kana leuwih ti leutik tibatan urang atuh paeh atawa waktu hawa atuh paeh sebab unsur manusia teh adalah opat hiji ardun dua narun tilu hawa opat maun nu mantak eta teh kos kitu teh pake nambaan manusia aya jelema gering aya nu kudu ditambahanna ku taneuh sebab dijieuna tina taneuh kos kumaha tah di mana-mana aya jelema anu diseureud ku tawon yang tawon tak eta teh ulah dibawa ka dokter kos kitu mah bawa kanu nyahueun bawa ka sawah nyokot lempung set lempungan siat beres ya. Ulah ka dokter kos kitu mah emang kumaha lempung naon sebabna sebab saenggeus tadi tajribah horenganan eta teh seseureud nu aya dina kitu tawon eta teh antina teh adalah taneuh sebabnya na timbulna asalna tina taneuh tawon mah tina taneuh tah tadina sebabna mah ngariung urang aya bengke gateumna tah gateum teh rajana entah gateum mah di jero bae nya nama suku teu boga gateum mah jangjang teu boga ngan gude nya nama tapi panggedena mentak jadi gateum teh kos kitu tah mentak kiai teh gateum jangjang teu boga suku teu boga tapi galalim tuh kiai mah eta gateum ngaranna pindah ku ari mah gateumna ka bupati tah kebal engke anu jadi siraru nu mantak siraru asal kena cahaya paeh dijieuna macem-macem anu jadi simet aya anu jadi tawon tah jadi tawon teh ku ahli hikmat Imam Ghazali Hujatul Islam lamun diseureud tawon geus pokona mah ku taneuh set letak teu kudu kadol coba balik ngaji neangan tawon seureudkeun anak urang tungtungna nyeun panyakit lamun ku orai tah lamun seureud ku orai set oraina cekel ku urang kenyot paeh kabehan ge tapi kudu make syarat dikenyot sanggeus tadi kenyot diburakeun ka dinya na ditaneuhan deui bae tak masya Allah taneuh sebab asalna urang tina taneuh eta taneuh aya nu kudu ku cai bae jadi naon panyakit teh ieu aya nu ku taneuh aya nu ku cai aya nu ku tah eta teh diakur-akurkeun tah teh jeung tatangkalan aya budak diais dibawa ke kuburan manggih sesuatu kaget atawa aya galedai kaget budak teh rerenjagan bae
datang ka imah penting teu daek ceu teu daek hees rerenjagan bae atuh budak anu rerenjagan teu daek hees pan indung bapana ge sarua bae terutama indungna bapana onam kerek bae indung kaganggu da eta kudu kumaha babari tah mah nu kos kitu mah isuk-isuk neangan bujang kaget neangan tangkal bujang kaget teh anu katoel asal nu katoel eta ieu cabut kurang jeung akar-akarna aju kurang diasupkeun kana bak eta heula kakarak cai panas geus dari panas cai tiisan budak pandian kadinya terus jager Masya Allah babari jasa sebab naon eta teh akur diri manehna jati diri jeung bujang kaget kos kitu bae teh teh kudu hese-hese lamun urang endeu kaleuweung ku ari hayang ulah digegel oray atuh babari Masya Allah kumaha tah ngadahar paria pahit dahar ku urang urang kaleuweung aya oray moal didegel naon sebab batur aing cak oray lain pahit cak oray batur aing ge ngadahar eta nya ngadahar eta sarua ulah cilih ganggu cak oray teh kos kitu tah babari aja sia nurutan lain tah mah lalagaan ya karim nah ya ieu mah keur carita likulli nabaim mustaqarrun tiap-tiap berita aya enggon tetep daya nek aya waktu-waktuna urang ge ngaberitakeun zaman Kangjeng urang ngaberitakeun zaman sahabat sebab waktu itu diberitakeun ku urang ngaberitakeun zaman Wali Sanga aya waktuna kan di zaman Wali Sanga urang ngaberitakeun di zaman guru-guru urang kamari urang ngaberitakeun Mama Satibi Gentur urang ngaberitakeun Mama Bakri Sempur urang ngaberitakeun Mama Sujai Tasikmalaya urang ngaberitakeun Mama Nahrawi Keresek diberita-beritakeun ku urang teh di urang aya Syekh Nawawi di urang saya Syekh Abdul Karim diberita-beritakeun aya waktu-waktuna eta nu geus tah Kangjeng Nabi nyontoan ketika Nabi baheula dibohongkeun ku kaumna jatuh siksa di waktu ngabohongkeun teu kebal datang waktu siksa cak Kangjeng Nabi urang dalah Kangjeng Nabi Musa ketika dibohongkeun ku kaumna Kangjeng Nabi Musa siksa datang Kangjeng Nabi Lut dibohongkeun ku kaumna siksa datang waktu bakal nu ngajawab mentak cek kalau cak budak wari mah udah nggak usah dilawan nanti akan terjawab oleh waktu sendiri iya tali kulli nabaim mustaqarrun tiap berita aya enggon tetepna yakne aya waktu-waktu nu terjadina tak cerita-cerita nu baheula Kangjeng Nabi Syuaib Kangjeng Nabi Yunus Kangjeng kabeh kaum teu percaya aya waktuna siksa ku Gusti Allah. Nah, Kangjeng Nabi kuari nyaritakeun anu bakal kula kuari dibohongkeun isuk pageto mungkin saminggu, mungkin 2 minggu, sabulan 2 bulan. Dalekeun cak Kangjeng Nabi, tinggal nunggu waktu bae siksa bakal datang. Likulli nabain mustaqarrun. Bakal jasa. Terjadilah siksa ka kaum-kaum kafir di Mekah hiji dibere paila. Nomor kedua diberes sieun ka Kangjeng Nabi teh siksa keneh eta. Sieun teh siksa. Teu meunang aya Kangjeng Nabi Muhammad liwat. Orang sieun Muhammad liwat. Bahaya sia Muhammad mah di baheula ge. Nya nama hiji tilok ngabohong, nomor kedua sakecap nyata. Cek nya teh bakal aya siksa, puasa minggu deui puasa bulan deui diberes sieun ngageter bae. Nya nasehatan ngomong ka Kangjeng Nabi embung jam musuh. Tapi manehna percaya ka omonganana. Mantap di mana aya Kangjeng Nabi sieun, ta eta diberes sieun teh mahal. Siksa ta teh sia de sia. Nyana ngomong di barisnyana, "Woi, ieu urang pan dinten teh ge sieun." Oh, eta kumaha mun beneran Muhammad sedangkan Muhammad teu baheula ge tilok bohong. Ayo urang mun siksa ieu kumaha? Naik ka mana ieu coba? Mun banjir misalna. Ayo mun gempa urang deuk ka mana nya ngarobrol kos kitu bae, unggal poe sararieun bae. Sieun teh eta teh tersiksa batin. Masya Allah, sieun teh tersiksa kos jelema sieun ka jurig.
jelema cicing di tengah imah salat Allah kertek naonnya ya naonnya subhana rabbiyal azim tak wah berem demi Allah tok jepan beneran tersiksa nya mulai kesang kala luar ulah diterusin bae gitu ya salat ulah diterusin bae gitu ya salat cara aya hiji kiai salat di masjid kebenaran salat isya babarengan jeung muridna pas salat jam 12 beting begitu santrina salat kiai pan salat kiai salat tah dihareup lantaran cak kiai teh tenang loba santri begitu takbir Allahu Akbar sorangan beta kiai salat tengah beting santri kulantaran deuleu kiai ngahargaan kala luarnya na santri sedangkan pan ieu urusan di makam pan ieu urusan jarah cak kiai sial amat santri kala luar tolol cak nya mah aing teu sieun meureun ye kaluar kabeh santri di masjid teh sebab ngahargaan ka kiai atuh lain ruku endahan malik jang ulah ka mana nya kiai borangan wae jawatak tah borangan beranian eta watak ngaranna tah termasuk gembul eta watak eta kos kitu iya tuh gembul bae sanjian kiai ge weh gembul atuh gembul bae watak tah mah kos kitu